aduh suk maninggalkeun jesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana kumaha dararamang. Alhamdulillah upami damang batunya eta anu disuhunkeun siang kalayan wengi. Urang nuluykeun hanca carita mitra masih dina judul Janji Anu Mawapati karya Amburos. Sakumaha anu kantos di Bandungan ku para wargi sadaya dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting khususna ka kulawarga Namang Jumari anu mana harita nepikeun pamaksudan nu jadi babaturanana nyata Namang Daryo. Cenah anak Namang Daryo teh arek mileheungkeun ka Nyi Rasti nyatana anakna. Nanging harita Nyi Rasti teh nampi katana pinolaknya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Nyi Rasti hatena teu buru ngarasa hariwang sok inggis hubungan bapana jeung Mang Daryo jadi teu hade alatan pasoalan eta. Urusan eta mah keun bae urusan bapa. Jeung deui bapa mah percaya Mang Daryo mah jalma hade jeung tara gampang ambek. Sarta sabisa-bisa bapa rek mere jawaban anu teu matak nyerikeun kana hatena. Sabab bapa oge embung ari kudu jadi goreng mah. Nya nuhun atuh Pak pami kitu mah. Abdi percanten pisan sagala rupina ka Bapak. Mangga Pak, di kantun abdi bade ka kamar ti payun. Nya sok ka ditu. Nya geus kitu mah koloyong Nyi Rasti asup ka kamarna. Jung harita Mang Jumari oge nangtung terus ngaroris pantau jeung jandela bisi aya anu can ditulakan. Sarta teu poho ngaleutikan heula lampu cempor anu ngagantung dina bilik. Nya geus kitu mah terus asup ka jero kamar. Goledak ngagoler gigireun bojona. Teu lila reup sare tibra teu inget kana nanaon. Sedengkeun Nyi Rasti sanggeus aya di jero kamar teh manehna mah can wakasare. Tapi kalah terus ngajentul sorangan diuk dina sisi dipan. Pikiranana kumalayang rusras kaditu kadieu. Samalah inget deui kana obrolana anu bieu jeung indung bapana. Kolebat rupa pendi nembongan dina sawangan. Tapi teu lila kolebat deui tangtungan jeung rupa saurang jajak kagandang anu leuwih ti heula geus narik kana hatena. Aduh, kudu kumaha ringgeus kieu. Beut jadi matak bingung jeung matak pikiraneun. Aing teh lain teu karunya ka emak jeung bapa. Anu tangtu hayang pisan boga minantu ka Kang Pendi. Tapi nya kudu kumaha atuh. Lantaran hati aing geus leuwih ti heula mika cinta ka lalaki sejen. Samalah geus boga janji pasini patali janji. Rek hirup bebarengan. Kitu ceuk grentes hate Nyi Rasti dina mangsa harita. Pikiranana beut asa baluweung teu puguh. Satuluyna goloyo ngedeng. Tapi can bisa reup sare kalah gedebag-gedebug. Kalah gedebag-gedebug guling kasahan. Blak nangkarak panona kucap piceup neuteup lalangit kamar. Mitra kaum dangu mangsa alam harita teh beuki peuting hawa beuki tiis karasa asa nyecep kana awak. Dipipireun imah kadenge sora jangkrik. Kaang jeung cari cangkas reang di sarada patembalan. Langit bengkras taya aling-aling. Bentang-bentang baranang di awang-awang pating karetit, pating kariceup. Bulan moncorong cahayana menimmak brak estuning mata kuaas.
Ningcak kana wanci tengah peuting antuk nama Nyi Rasti reup sare tibra. Sagala rupa anu jadi buah pikiran geus pindah ke alam impian. Gancangna carita kocapkeun poe isukna harita teh pasosore ka imah Mang Jumari aya saurang lalaki anu datang tayalian eta teh Mang Daryo. Ari umurna moal jauh ti Mang Jumari paling oge ukur beda 3 tahun leuwih ngora. Kedeganana jangkung tapi rada begang, kulitna bersih, ari papakeana rapih make calana panjang hideung jeung baju kampret rupana bulau. Sirahna make peci hideung anu katempo anyar keneh. Geus sakumaha lila Mang Daryo geus aya di hareupeun panto. Sampurasun. Mang Daryo uluk salam bari keketrok. Rampes. Tembal anu di jero imah ngawalon anu tayalian ti bisuti harita teh keur ngahihi dan sangu. Nya terus jung nangtung gura-giru muru kana panto hareup. Kolot rak reket bray panto muka. Breh katempo aya Mang Daryo keur ngajanteng nangtung. Aeh geuning Mang Daryo. Cek bisuti bari melong kanu kakara datang. Nyabi, kumaha damang? Jawab Mang Daryo bari ngajak sasalaman sarta gap ditampanan. Alhamdulillah dina danget ayeuna mah pangesto Mang. Ya syukur atuh. Kuring oge bunga ari carageur mah. Memang eta anu dipenta ku urang sararea. Kamana ari akangna aya? Mang Daryo nanyakeun Mang Jumari anu harita can katempo. Aya, Mang nama dipipir keur maraban domba. Sok atuh ka jero heula. Daguan sakedeung urang geroan. Mun bi. Kalajat Mang Daryo unggah ka jero imah. Gek diuk sila dina samak. Ari bisuti terus ngoloyong ka dapur. Kebat ka tukang ngajugjug ka pipir imah rek ngageruan Mang Jumari anu keur maraban domba. Kang Jumari, itu aya Mang Daryo ka imah. Cek bisuti anu geus anjog ka pelebah kandang domba. Naon Suti, aya Mang Daryo. Tembal Mang Jumari bari ngalieu ka bojona. Aya Mang Daryo, sok gancang ka ditu geura tepungan. Walon bisuti bari ngaleos ti heula. Oh, nyaheug atukeun urang tepungan. Mang Daryo harita keneh ninggalkeun kandang. Tepoho ngumbah heula leungeun. Sup ka dapur kebat muru ka tengah imah. Kasampak Mang Daryo geus nungguan. Geuning aya Mang Daryo. Ceuk Mang Jumari bari nyerengeh seuri. Geus kitu gek diuk pahareup-hareup. Nya Kang, uga oge ngahaja kuring teh datang ka dieu lantaran aya keperluan ka Akang. Nya lamun aya waktu mah yang ngobrol. Oh, nya sok bae atuh rek ngajak ngobrol mah. Jeung deui geus salse ari wayah kieu mah. Tapi rek ngobrol ke naon euy? Mang Jumari harita tumanya pura-pura anu teu ngarti sok padahal mah dina jero hatena geus bisa ngajudi. Kana naon anu rek dicaritakeun ku Mang Daryo anu geus pasti aya sangkut pautna jeung obrolan anu ti heula. Iya Kang. Pamangsudan kuring teh teu kudu malapah gedang heula nya urang langsung bae kana inti pokona. Cangkan gancang ka harti. Nya bener sok atuh geura mimitian. Ieu cindekna mah Kang. Kumaha caritaan kuring anu ti heula geus ditepikeun ka Akang. Nyaeta ngeunaan paniatan anak kuring si Pendi anu keukeuh manehna teh cenah mikahayang ka Nyi Rasti. Tapi teu wani fokus sorangan. Ari sabab eta budak teh boga sifat keraan. Nya jadi kapaksa kuring salaku kolotna anu kudu nepikeun. Nya ari budakna mah eta ge geus ditanya. Nah nya cing teh mikahayang ka Nyi Rasti lain ngan ukur saheureuyeun.
Lantaran cing teh lamun ngan ukur saheureuyeun mah bapa era dina nepikeunana. Tah kitu Kang. Reg Mang Dario eureun heula nyaritana. Terus ari jawabna kumaha ceuk Jang Pendi? Mang Jumari nyelang tumanya bari neuteup. Nya ditanya kitu ku kuring teh manehna mere jawaban. Anu netelakeun tur ngayakinkeun lamun Jang Pendi anak kuring bener-bener mika nyaah jeung mika cinta teh lain ngan ukur kaulinan atawa keur saheureuyeun. Estu nyaah jeung cinta anu datangna tina ati sanubari anu bersih. Tindeukna mah hayang ngawangun rumah tangga anu bagja jeung Nyi Rasti. Mang Dario nyaritana banget Daria nepikeun caritaan Jang Pendi anakna. Bener-bener manehna hayang hirup babarengan laki rabi ngawangun rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan nepi ka paketrok itu. Lamun kitu mah hade pisan atuh pamaksudan Jang Pendi teh. Ceuk Mang Jumari bari ungut-ungutan ngabandungan sakabeh caritaan Mang Dario anu bieu geus ditepikeun. Tong salempang Kang. Insya Allah anak kuring Jang Pendi mah moal rek muciwakeun sarta moal ngamomorekeun ka Nyi Rasti anak akang. Nya kuring oge percaya kana niat Jang Pendi anu sakitu hadena. Malah mah kuring teh bungah anu kaliwat saking ngadengena oge. Lantaran aya saurang jajaka anu geus kedal carita rek mika nyaah jeung mika cinta anu pohara. Sarta tangtu bakal bisa mere kahirupan anu bagja. Tapi Jep harita Mang Jumari jempe ngomongna. Tekebat ras inget kana jawaban Nyi Rasti tadi peuting anu jelas moal narima kana kacinta Pendi. Bareng jeung kitu Jol bisuti nyampeurkeun bari nanggeui baki anu dieusi ku Cikopi 2 gelas ngebul kede. Lalauhna goreng cau jeung seupan hui. Sok atuh ditundaan hareupeun anu duaan. Gek diuk gigireun salakina. Mang Dario, sok kadenya nyelang heula cai-cai atuh. Ngarah teu hanaang. Keun bae ngobrol masal se da loba keneh waktu. nuhun Bi. Geuning cai kopi ieu mending ngebul keneh. Sok atuh Kang urang ngopi heula. Mang Dario kituna teh bari ngaragamang kana gelas cai kopi terus ditiupan lalaunan regot diinum saeutik-saeutik. Ya sok atuh. Kebenaran geuning eta aya goreng cau jeung seupan hui. Nut keneh sigana mah kakarahan jatina katel. Ceuk Mang Jumari ngareret ka bojona. Bari kop kana goreng cau nyokot hiji. Am dihuapkeun meuni cacamuilan bangun anu nikmat pisan. Nempo kitu Mang Dario oge nurutan. Da puguh ngarasa kabita. Nya puguh bae haneut keneh. Da puguh ngadadak ngagoreng. Jeung deui kabeneran cau nangka matak meuni seungit jeung amis. Bisuti ngawalon bari ditungtungan ku seuri. Nuhun Bibi. Datang ka dieu teh geuning kalah matak ngariweuhkeun. Da geuning jadi kaprak-keprek nyuguhan. Ah, henteu Mang. Samalah mah bungah we nu aya. Walon bisuti bari jung cengkat geus kitu ngaleos deui ka dapur. Kasugri kaum dangu. Saenggeus aya kana sawatara waktu Mang Dario pok deui ngomong. Kang, kumaha anu satuluyna nyaha pamaksudan anak kuring teh geus fungsi ditepikeun ka Nyi Rasti? Ya puguh we atuh enggeus mah. Terus kumaha jawabannya? Nah Nyi Rasti teh daek atawa henteu narima kana paniatan anak kuring? Apan ari akang mah geus doa lain. Mang Dario nyusul tepus kana caritaana anu tadi. Sedengkeun Mang Jumari puguh bae ngarasa bingung meunang pananya sarupa kitu teh.
bet asa kacida berat keur ngajawabna. Nya keur sakedapan mah ukur jempe bae kawas anu keur mikir. Ari akang nya ditanya cebut kalah jempe. Kumaha jawabanna Nyi Rasti teh narima atawa henteu? Mang Dario terus ngadesek da puguh hayang gerak ngadenge kana jawabana. Puguh oge kieu eta teh. Ari pikeun akang mah jeung indungna puguh bae dua pisan lamun seug Jang Pendi ngarangkep ngahiji rabi ka Nyi Rasti. Samalah akang jeung ibina mah kacida ngarasa bunga. Ngan aya hanjakalna sabab anak akang Nyi Rasti teh teu narima kana paniatan Jang Pendi. Nya cindeukna mah manehna teh nolak. Tah kitu Mang Dario. Uluh, nolak. Mang Dario ngaranjug ngadenge jawaban kitu ti Mang Jumari teh. Nya puguh oge nolak. Tapi nyaun alasannya Kang. Ceuk Mang Dario tumanya deui bangun anu heran. Lantaran satadina mah geus ngarasa gede hate sarta yakin lamun Nyi Rasti moal nampi ka Jang Pendi anakna. Ya ari alesana anu ditepikeun ka kuring mah cenah mah can boga niat pikeun mikiran rumah tangga. Sohagna mah hayang keneh lelengohan. Oh, jadi kitunya. Mang Dario bangun anu hanjelu, paromana jadi ngadadak alum. Yah, terus terang kuring oge ngarasa hanjakal ngadenge jawaban kitu teh. Tapi nyadalah di kumaha atuh lantaran memang kitu ayana. Moal Nyi Rasti teh geus boga pilihan lain meureun nya Kang. Eta duka teuing sabab ku akang oge ditanya. Nah geus boga pilihan anu sejen atawa kumaha. Tapi manehna ngajawab can aya cenah. Jadi alesanna teh mutlak nyebutkeun can aya niat. Tah sakitu caritaanna teh. Mang Jumari negeskeun caritaana sakumaha jawaban tinu jadi adakna. Jep harita duanana jerempe. Kayaan beut jadi simpe. Mang Jumari kitu deui Mang Dario kalah terus ngaharuleng kawas beak piobongeun. Ari bisuti anu tita tadi aya di dapur. Tapi milu ngadedengekeun hatena jadi ratu teu puguh rasa. Sok inggis Mang Dario kasigeung hatena. Antukna bisi nimbulkeun papaseaan. Untung bareng jeung kitu teh. Brai panto hareup muka torojol Nyi Rasti anu kakara datang tos ulin ti babaturanana. Nya atuh barang nempo di dinya aya Mang Dario. Puguh hatena rada reuwas. Geuning nuju aya tamu. Ceuk Nyi Rasti bari terus unggah ka jero imah. Nya nyai aya tamu ieu teh. Sarta kebenaran hidup Gus datang. Sok diuk heula ka dinya, Bapak aya perlu. Mang Dario nitah diuk ke anakna. Ngadenge kitu mah Nyi Rasti teu baha. Sok sanajan hoream oge tapi teu burung nyampeurkeun. Gek diuk gigireun bapana. Geus kitu sok ngajak sasalaman ka Mang Dario bari manggut. Damang Pak. Nyi Rasti maksakeun nanya ti heula. Ari hatena beut jadi ratu deg-degan teu puguh rasa. Da puguh nyaho anu datang teh Mang Dario bapana Jang Pendi. Alhamdulillah nyai cager ayeuna mah. Nuhun atuh Bapak pami kitu mah. Tembal Nyi Rasti jep harita jempe teu ngomong deui. Nyai, ieu teh Mang Dario nyaeta ramana Jang Pendi. Kumaha nyai geus apal atawa henteu? Mang Jumari tumanya kanu jadi anakna. Mohon kantenan bae atuh Pak abdi oge terang. Ya syukur atuh ari geus apal mah. Jeung deui piraku make teu apal.
Apan urang teh sanajan jarang amprok oge apan batu disalambur. Leres Pak, terasna kumaha? Ieu Nyai. Kadatangan Mang Dario ayeuna ka dieu teh lain ukur lantung tambulaku lain datang tanpa seja. Tapi ngahaja rek nepungan ka Bapa. Ari maksudna rek menta jawaban tina pasoalan anu kamari. Anu penting tadi geus ditepikeun ka hidup ngeunaan Jang Pendi tea. Cing pok atuh ayeuna kumaha jawaban hidup teh. Sok geura tepikeun Bapa hayang ngadenge sakali deui anu eces tur jentre. Sabab ngarah puguh. Nah Nyai teh nampi atawa nampi kana paniatan Jang Pendi. Mang Jumari ngomongna daria pisan. Panona neuteub seukeut ka anakna. Nya Nyai, sok kadinya geura jawab anu bener. Tangkan kadenge jeung kasaksian ku sararea. Bisuti harita norojol ti dapur. Gek diuk gigireun anakna anu keur ngelug tungkul. Ari Nyi Rasti didesek kawas kitu teh kalah ngahuleng. Da puguh bakatku bingung jeung sieun ku indung bapana bisi jadi ambek ka manehna. Nempo kitu Mang Dario surti lamun Nyi Rasti tang tusieun ku kolotna. Nyai cek Bapa mah cek kudu asa-asa jeung cek kudu sieun. Pok bae geura caritakeun terang-terangan naon bae nu aya dina jero hate. Sabab Bapa oge lamun hidup nolak mah tang teu moal maksa. Lantaran sagala rupa paniatan oge sok sanajan eta pagawean teh kawilang hade. Tapi ari anu rek ngajalankeun teu suka mah tang tuka ditunya oge moal matak pihadeun. Tah ku kituna sok ayeuna mah geura wakta. Nah Nyai teh bener nolak kana paniatan Yang Pendi anak Bapa. Mang Dario harita tumanya kalawan liri. Saeutik oge teu nembongkeun sikep jeung budi anu teu matak pikaresepeun. Anu dipalar sangkan Nyi Rasti teu ngarasa sieun sarta teu boga rasa dipaksa ari ku cara leuleuy mah. Sarta teu nyalahan. Sanggeus cacap Mang Dario nyarita kitu mah hate Nyi Rasti jadi teteg deui nya terus atuh harita pok ngomong tapi bari tungkul. Bapak, sateu acana abdi saja mundut ti hapunten anu kasuhun. Tiluhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Upami salila reres mah hoyong ngadangu jawaban ti abdi ngeunaan paniatan Kang Pendi. Leres abdi teh teu tiasa nampi kana kasean anjeunna. Margi kedah kumaha atuh. Upami abdi teh teu gaduh rasa kasuka. Datang tos eta teh moal sae kanggo abdi. Kitu deui kanggo Kang Pendi ku anjeun. Margi apan ari rumah tangga teh kedah didadasaran ku rasa kacinta. Sareng kasuka ngaratiasa ngahontal kana kabagjaan di dunya rauh akhirat. Margi apan eta teh sanes kanggo ulinan atanapi kanggo saheureuyeun. Nya jelas nama abdi teh nolak. Tah kitu. Mugia bae Bapa kali Kang Pendi tiasa ngartos. Sareng ngahapunten ka abdi anu sakti buktosna. Kitu caritaan Nyi Rasti. Ngomongna tatag tur daria sarta kaharti jeung kadenge kunu sakur aya di dinya. Lamun dirina memang nampi ka Jang Pendi. Barang ngadenge jawaban kitu. Indung jeung bapana meniru menghap bari ngusapan dadah. Da puguh bakat ku handeueul. Ari Mang Dario sok sanajan hatena ngarasa kuciwa, tapi teu buru ngarti sarta narima kalawan ikhlas kana jawaban ti Nyi Rasti. Oh jadi kitu jawaban hidup teh. Ceuk Mang Dario bari ungut-ungutan. Kitu Bapak waleran ti abdi mah. Mugia Bapak sakulawargi teu janten bendu. Sakali di abdi mundut ti hapunten. Walon Nyi Rasti terus tungkul hate ngerasa lugina teu sumpeg kawas samemehna. Lantaran Bang Baluh anu aya dina jero dadana geus dikedalkeun.
nyaon nyai yang cukup bapak oge di Hampura jeung di Maklum. Keun bae mata kitu oge hidup jeung anak bapa memang lain jodohnya. Cah ari geus puguh kitu mah ayeuna bapa rek amit. Lantaran jawaban teh nyai kudu gancang ditepikeun meureun ka Jang Pendi. Anu ti tadi tang tunggeus nunungguan. Ayu atuh Kang, kitu deui bibi ayeuna kuring rek amit nya. Mang Dario harita nangtung. Nya puguh atuh Mang Jumari jeung Bisuti ngajenghok. Asarua sanempo semahna anu rek amitan teh sarta terus atuh duanana barareng narangtung kitu deui Nyi Rasti oge nurutan. Nah atuh meniru rusuhan teuing ieu teh. Ceuk Mang Jumari harita beungeutna katara rada beureum kawas anu era. Lain rusuhan tapi apan geus burit ieu teh bisi kapoekan. Mang Dario, ampura nya kuring lantaran geuning kitu buktina si nyai teh embung narima kana paniatan Mang Dario sakulawarga. Birasti harita sanduk-sanduk menta di Hampura. Sedengkeun ari hatena mah kacida ngarasa handeueul lantaran moal jadi bebesanan. Nya bener akang oge menta di Hampura. Kadenya ku ayana kajadian ieu ulah jadi matak rampung duduluran pegat pabarayaan. Ulah matak jadi gantar kakaitan anu akibatna bakal nimbulkeun pacengkadan. Mang Jumari nyambung kana caritaan Bisuti sarua menta di Hampura. Lantaran sok inggis kahareup aya buntutna. Akang mah teu kudu ngomong kitu Kang. Keun bae ayeuna mah urang silih Hampura. Jeung deui geus teu kudu jadi pikiran. Sarta cing percaya Kang, ieu kajadian moal ngarubah kana hubungan urang. Cing tenang bae jeung cing regreg. Urang anggap bae eueuh kajadianna naon. Walon Mang Dario harita ngajawab kalayan Daria tur ngayakinkeun lamun kajadian anu bieu kaliwat moal matak mangaruhan kana mangsa anu bakal datang. Nya nuhun atuh ari kitu mah kuring kacida bungah ngadengena oge. Kade omat ulah kapok lamun aya waktu mah anu salse kudu datang ka dieu. Mang Jumari ngadenge jawaban kitu ti Mang Dario teh hatena ngarasa regreg. Nya tang tuwe atuh bakal ulin deui ka dieu. Ayo atuh permios. Mang Dario amitan deui bari sasalaman terus kaluar ti imah juru turun kaburuan dijajabkeun ku Mang Jumari jeung Bisuti. Nya satuluyna mah kenceling harita indit ninggalkeun eta imah bari mawa hate anu kurang sugema. Sanggeus sembahna balik Mang Jumari jeung bojona arasup deui ka jero imah. Gek diuk di tempatna anu tadi bari pating haruleng. Adi Nyi Rasti terus ngeringkep di kamarna. Sedengkeun Jang Amid adina harita kakara balik tas ulin. Ya terus nyokot wadah sabun satuluyna muru ka pancuran rek mandi bebersih. Mitra jageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.